Aduh, kemana sih? Sih. Janji rek aya pasien. Dadaku koyak kiwari canong kalau kena wae. Duh, kemarahan anak ibu dak ingatkanlah di sepanjang malam aku sujud dan lalu aku meminta. Duh, kubukin nyanyi sorangan kieu euy. Mah ya. Euy, abdak leutik euy. Aduh, ini orang cuma dicokot sama. Bejagon ke bapak orang sih. Oh, guys, si bejakeun dasar budak leutik sia, guys, bejakeun dik. Budak leutik dasar. Lumayan euy. Duh, makasih awe ya. Yang nyaho kudu balik deui ya duit 20.000. Keur meuli rokok jeung ngarona di ayeuna teh. Si awe ka mana dicoba? Tah, jeung ninja coba lu jalan teh. Mana balikin teh duit deui? Oh, pan memang nyinyum. Ah, nyinyum ke dokter yang nyaho akhirnya kudu aya. Wah, pun eueuh duit Keur meuli rokok jeung ngaronda yeuna. Wah, eueuh duit lagi ah. Ah, tah yang nyaho Udah. Weh. Botak. Aya naon itu we? Halangan urang keur lompat Karek oge. ka mana tuh karek ka mana? Aya Bukan si naon? bom-bom. Kunaon? Lagi duit. Duit naon itu teh? Duit penuh yang duit. Bom-bom teh yang menjudul teh bukan duit. Saya ngomong lagi. Oh, Kumaha itu kumaha? Cari tanah. Kumaha? iya. Kumaha? Orang teh teh gondod ye. Terus? Si bom-bom di luar teh. Terus? Orang teh bom. Yang duit lah. Menjudul. Bom-bom teh. Aya ye duit bensin. Sama karena duitnya. Aduh, gede. Terus? Cepot kurang teh mah teh cenah mere 2.000. Cepot kurang teh KB 20.000. Kayak ina kumaha? Nah cuman teh nganagi enggak. Tah kayak kieu we engke deui mah. Kebiasaan kita ulah dibiasakeun. Kamain aja buat tinggal butuh si bom-bom gambaran bener teh. Tah karunya komo ayeuna posisi mainakeun. Beli naon lah seperti ayeuna. Pan ayeuna mah jadwal manehna tinggal pikir kadinya alasanna ting kumaha. Tah kirana ulah kitu kalakuan buruk-buruk ulah dipakelah gitu maksudna. Kuat yang udud. Dasar ulah. Baik oke gitu juga. Jadi saya tidak tahu. Teuing pau da cara omongan mana juri-juri gitu mah ini kan teu percaya. Nah kagak pas. Anda teu percaya deh. Sana jangan nempel oge gitu teu percaya sama bedai. Eueuh juri cek urang. Han emang lagi beda pas lempang gitu teh. Saya gitu teu parah gua. Nah urang mah da dalam mana biasa kayak gitu jadi kumanya teu percayalah karena tahayul gitu mah. Teu sama sekali. Itu sakit perasaan. Nah, yang balik nya di karena masalah duit, udah mau dibiasakan lah, mereka seperti yang gitu deh, nenek ngomong apa adanya. Si eta mana, we? Siapa? Kamu orang teh Ah, geuning nya.
Tah, Mana duitnya? Naon sok lewat Mana duit? Eta 20.000 ya. gitu we. Mah itu kemah sekarang ngadengnya di sebelah pihak mah. Lain bang kabar itu nya ke ojek di Robur tah. Terus Kita yang ngerokok si awe teh. Aya curang teh 2.000 ieu. Karena 20 na keur meuli bensin ke ngarokok. Dicokot kabeh ku si awe teh. Aduh kuat yang ngurut urang teh. jadi kita mah kieu we mah yang malak kayak dicopot itu mah. Lain orang memenangkan bom lain. Enak eueuh duitna. Kita gitu kan itu lompat nih ya. Karena udah jeung si Apong. Siapa kemana tuh para? Teuing urang rek tinggalkeun ku manehna. Kieu we atuh nama urang aya duit ieu kabeneran tah. Dina cangkang rokok aya duit. Kumaha make duit urang heula? Aku keur mayarna. Mana rek janjikeun apakah rek mayar apakah kumaha urang ieu digalang kita si bom karunya ieu soalna koe naon Ayeuna ieu. mah kuku Butuh Mana pisan ieu. kan? sukanya henteu ieu tagus aya duitan ieu lain cangkang rokok itu duit geus tah jero tuh duitnya nah urang enak digalang si bom nya jadi suka mana ganti ke urang we Bayar tah. Ade ieu. Ade kabur di masalah tadi. Moal. Nah, sorangan mah da lain ieu nya aya duit mah loba aya ge brand ATM awa nah ya urang di supaya beres urang saya nama selaman lah selamat ya. Urang ya. Siap. Kan ulah kitu deui tah. Mang urang sampai ngariweukeun. kemarin Ya, Pak. Ya urang itu nya. Oke, siap aduh ya wae nya budak moram gitu lah Coba orang suka mayarna euy. Bingung euy penghasilan can aya dia aduh. Mah. Untung we cecep. Kiku bageurna ka urang. Bener euy. Kudu turutan teh cecep palakona kitu. Terus Mang Awe. Kunaon ieu teh? Ieu mang Kunaon jadi ulang-ulang gitu atuh Mang Awe kunaon? Lah, masalah naon atuh Mang Awe? yang eta Ieu naon Mang Awe? teh nama Sok curhat teh aya nama lah atuh Mang Awe nya. Mana peuting usah saha ibati urang dua. Kumaha Mang Awe da ari ngaranna kahirupan mah meureun kabeh pasti aya kajuut kan beda-beda alur caritanya. Ngan Mang Awe naon itu sok nu jadi juwetna Mang Awe uluh kesahna. uangnya Heeh. dari nama Arif Malak kasih bobo teh Menang jadi pulak-palak gitu kumaha tuh ieu teh. Heeh. Awal mulana teh. Heeh, si Mamam balik ke mana? Balik ngojek. Keur ngojek Heeh. main teh om enggak itu bobo cenah ada duit Heeh. 2.000 Dicokot we nya. cokot 2.000 teh. oh yang cenah mau mahi ku sabatangeun Heeh. 20.000 deui main teh ngeluarkeun direbut we Jadi 22.000 meureun. duit teh Heeh. terus kali nanti main teh mudag Si Bom teh. dan lagi Tapi teh hareupeun batur nagihna. kalau harapnya cecep karena nama Atuh nya kunaon si Bom teh menang mah hiwal gitu nya. Ya mah naginya hareupeun batur. Terus kumaha atuh eta untuk si Cecep teh kumaha Cecep? cecep Keur naon Cecep? Keur lewat. kelewat penumpang Heeh. kelumpat padu jeung main teh Jeung Cecep jeung teh. cecep teh heeh Heeh. ajak ngobrol we tadi teh Ngobrol jeung Cecep teh meureunnan ya. kieu we ngobrol teh datang we bom teh Di tukangan awe teh newak. lewat Heeh. oh iya cenah kumaha cenah duit uang balikeun Heeh. cecep
kieu we cenah enak mah mun hayang genah mah cenah kurang di galangan cek cek teh alhamdulillah tuh gitu mah nya mun cek atuh nun atuh cek geus ka galangan mah ulah pura cenah teh bisi masalah heeh beres saya teh masalah teh oh jadi kalau si Bom mah dibayar ku si Cecep cek apa beres baru masalah ari ayeuna nu jadi bingung lah naon Mang Awe teh bingung mah isukan ke mayarna eueuh atuh make ngajanjikeun isukan sok ieu mah dan penting mah aman heula ayeuna we meureunna nya cuma aman lah ayeuna jadi sapu penting aya teh mikiran duit yang bayar ka si Cecep 22.000 aduh bingung teh teh sorangan lamun aya mah udah sorangan dibere inyeum deui meureunna kitu lieur deui mah ada kumaha deui janji deui ka urang pun isukan deui nya dua kali janjina ada kumaha bingung ieu sampean saha alus Bang teuing ieu urang geus kakarak asa nempo kakarak nempo ieu teh kamari mah eueuh nya tapi urang mah moal lah nuna sarung di dieu mah nu kamari ge leungit eueuh nya bener mun ayeuna disimpen bermenati salah leungit nah kabeh geus dieu lah kenaon biasa keur ngawangkon cerita alhamdulillah di mana tuh biasa ya urusan tadi clearnya urusanana beres kunaon ieu teh lain di jalan roh karena di laluan gitu biasa ieu keur ngawangkon masalah salah misalnya naon ieu biasa tugas duit ieu soalnya duit teh kieu we nah naon tah kamu ke jalan ieu tah alhamdulillah tinggal jalanna ini si Arek mah kedeung bilang urang milih urang apa kana mah hayu lah ini nu kamari jeung siapa kan siapa mah terjadi gini awe urang muan pun kamari ning teu jam 12 abdi mah masih abong aja Pak jam 12 di pulang si Abong janjina jam 8 geura jangan ngajanjikeun jam sarapan jam 8 kumpul jam 12 teh eueuh di WA teu ngabalas teh teleponan oge teu aktif hitungan teu datang nyata Abong teh cereuh atuh teh eces kitu nya belum ada ditungguan bung nyata datang teu nyata kitu enak mah ka awe bisa arek mah kan daripada siapa ngomong mending kena yang geus we awe atuh bisa arek ayu atuh kemudian bisi eta mah nya berangkatkeun we tapi nya nah keur ieu jalanna meureun nah eta yuk ya tuh urang mereka di heula nya arek mulang karake nyampe Agus ka dieu Abang Agus marek jeung Kang Awe meunang berangkat bisa pada ngiring atuh gampang teh lah soalnya arek mulang heula atuh nya siapa atuh Mang Awe nya Mang atuh nuhun atuh nah lancarnya oke siap ya atuh nya ya yuk salam ada mah ayolah ngeul jeung urang atuh atuh ayo lah daripada bingung mikiran utang teka bayaran isukan ngajanjikeun mungkin aing lu jurang we yuk ayo tuh biar urang teh sugan we atuh ayeuna aya jalanna di jalanan kurang yuk Gus lah nah Gus kita aya air teh si Apong maneh iya sudahnya da si Apong waduh urang kamari geus kurang di jalanan gitu udah boga utang enak lieur lah urang nanti aduh kemana sih janji rek pasien dadago kowe kiwari canong kalau kena wae kemana wilayah orang kudu segede setting Agus suara lagi euy jalan teh Gus heuy ieu kemana urang ieu ada lagi perjuangan meureun ayo bebenangan pasukan kieu nih kan bebenangan bung ini ayo matakan cukuran pasukan kieu jalan lagi nih kan daripada pisan itu nya eur kitu nih
nepi we, mata kan cuma mata lu tuh kan. tempat mana? Iya, geus nepi enak mah. Nepi lihat. Sampurasun. Bagus. Ayo. Bagus. Kebenaran ditunggu-tunggu teh datang. Wah, iya. Ya si Apong teh. Anes lah yang mana jangan. Jadi, Oh, sugan teh si Apong teh. Ari mana ka mana wae teh Agus janji arek mau si Apong ka dieu. Dan gitu bah, sama teh si Apong teh emang geus arek ka dieu. Cuma Terus? ada kesibukan deui. Ari ya sade we. Cuma anyar bah. Bisa gua di kos si Apong karena pangabutuhna gitu. Sama nih Jam. Abdi awe bah. Aya perlu naon jauh-jauh ka dieu. Jam. Di abdi teh abdi hutang. Oh, Bingung kang mayarna gitu bah. terus Liur punya minjem poe tu ka dieu eueuh warna mere. gampang masalah eta. Kayak orang minjem ka Bang Boy. Nya bah. Baik, Siap. siap syaratna. Siap. Terus apa maharna? Apa? Apa? Bos, bejaan. Atas bah, Oh, siap. tinggal abah tiba ngajalanan. Orang belum mulai. Orang keruan karuhunannya. Siap yang ya? Wah, ku abah dikeluarkan pusaka abah. Ya bah. Sangkan bisa nulungan maneh. Ya Ya. bah. Hong wilayah orang bedul sagede pokoknya ame belalang kupu-kupu kembalikan uang aku yang semua kau sapu singgah di dua belum semalam jauh hai udah Bener teh teh. ngomong naon didinya Ton bah, tenan bah teu. eta kontrak jangan ngeluarkan duit di Bang Goib. Nah, ayo nama maneh balik ke di jalan anu ngantuan 2 karung ya Ya bah. yung balik ayeuna geus balik engke ke anu megat di ditu copot 2 karung Banyak. Wah. Kan banyak. ayo jung Mangga mangga sakti oge ieu pusaka aing teh teu sia-sia aing boga pusaka ieu tuh